Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi 'anis sama'il qudusi wal awlani wal kayfiyat wa asyhadu an la ilaha illallahu ghaniyun 'an kulli ma siwa wal muqtadirru ilaihi kullu shay'in fi sa'iril arqam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wasyafa'ah wa ala alihil mufaddilina ala sa'iril umam wa ashabihil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah wa qala nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sapeker. Goreng. Sari nuturkeun. Dipayun anu kupuribados dihormati kalaya dimuliakeun sagenap para alimil ulama, para ustad, para kasepuhan, wabil khusus kasepuhan urang sadayana al-mukarram Bapak Entah Suraya. Alhamdulillah para tos nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana. Alhamdulillah kasepuhan urang sadayana al-mukarram Bapak Ustaz Yusa sami parantos hadir di tengah-tengah urang sadayana. Alhamdulillah al-mukarram Bapak Ustaz Abdul Rasid. Anda pukir pada dihormati kalaya dimuliakeun segenap jajaran DKM Mushola Al-Ikhlas. Tahila ka jajaran DKM Mushola Al-Bahariyah. Alhamdulillah sadayana nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana. Wabil khusus anu pribadi dihormati kalaya dimuliakeun Bapak Lurah, Bapak Jojo selaku Lurah urang sadayana serta staf-stafna. Alhamdulillah parantos hadir ngiring noong ka urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan lurah-lurah sing dijadikeun ku Allah Ta'ala lurah anu amanah. Amin. Lurah anu bageus. Amin. Lurah anu sering nolongan urang masyarakat. Amin. Bari nolongan ulang tupat deui. Amin ya rabbal alamin. Sadayana bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengawasan anu tetiasa disebatkeun satu persatuna namun insyaallah muakhiranna rasa hormat, rasa takdim, rasa cinta pribados kasadayana. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu tempat anu mulia ku Allah dalam rangka rutinitas pengawasan sahariahan. Jadi ieu mah lain mingguan barulah kaisa, tapi bulanan. Hari mingguan mah biasa di Al-Bahariyah, di Al-Ikhlas mah bulanan, makana beda. Nu hadir nage bapak-bapak aya
ibu-ibu nak seueur kue nage beda loba jasa loba jasa temanannya seri bae sama nanti tadi matana kana kue bae pan mainan alhamdulillah mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu tempat anu mulia dalam rangka pengaosan rutinitas syahriahan sing ngengingkeun rahmat sinan magfirah ti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah daripada pengaosan urang dipasihan yuswa anu panjang kalayan berkah. Amin. Ditambah-tambah milik rezeki urang. Amin. Diberkahkeun kahirupan urang. Amin. Dijauhkeun sakabeh balai anu di dunia sinareng akhirat. Amin. Sinareng mudah-mudahan berkah daripada pengaosan dosa-dosa urang ageng ataupun alit dihaja ataupun henteu karasa ataupun henteu sadayana dihampura ku Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah daripada pengaosan anu muriang sing dicagerkeun ku Allah taala. Amin. Anu boga hutang sing dilunasan hutangna ku Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Asa sari teu ngeunaheun ya maki yang PRT. Jaza eta betah. Eta betah. Ieu ka mana? Nya. Ieu sami. Ibalah. Oh, ngap make eta mah. Pertama-tama anu paling utama urang sasarengan panjatkeun puji kali syukur ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos masihan beraneka ragam kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmatul azimah, nikmat anu paling ageng, karunia terbesar, anugerah anu paling istimewa anu dibikeun ku Allah ka urang sadayana, tiada lain dan tiada bukan yaitu nikmat iman sinareng Islam. Urang meminta ke Allah Subhanahu wa taala, ngadoa ke Allah taala mudah-mudahan keimanan sinareng keislaman senantiasa ku Allah dikukuhkeun dina hate urang. Amin. Diteguhkeun tina jiwa raga urang. Amin. Dipageuhkeun tina sanubari urang. Amin. Sehingga kabawa maut urang tong waka di mautan ku Allah melainkan mautna dalam keadaan nyandak iman sinareng Islam kadituna husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kali eta urang panjatkeun syukur ka Allah taala atas karunia beraneka ragam kanikmatan anu dibikeun ku Allah ka urang. Nikmat sehat badan, sehat jasmani, rohani, pamikiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan urang sadayana diasupkeun ku Allah taala sebagai hamba-hamba anu syakirin, tiasa bersyukur mensyukuri atas karunia nikmat anu dibikeun ku Allah ka urang. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam pamugia tercurah limpahkan keharibaan alam baginda alam Nabi urang tercinta, panutan urang sadayana, kekasih urang sadayana anu asmana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah keluargina oge para sahabat-sahabatna tabi'in tabi'atna sinareng urang salaku umatna, mudah-mudahan kin jaga di poe kiamah urang sadayana ngengingkeun syafaat ti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana masih keneh dipasihan beraneka ragam kanikmatan ku Allah, sehingga orang tiasa berkumpul pendak deui dina acara pengaosan syahriahan, pengaosan bulanan di Musholah Al-Ikhlas. Ieu teh mangrupakeun anugerah nikmat anu sangat istimewa anu dibikeun ku Allah ka urang.
sehingga orang tiasa kempel, tiasa kukumpulan, tiasa berjamaah dina ieu musalla dalam rangka pengaosan. Sakali deui mudah-mudahan kanikmatan-kanikmatan tersebut senantiasa selalu dikocorkeun ku Allah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kemargi naeun? Kemargi palurah. Ketika orang dicopot nikmat ulah gede-gede, leutik bae ku Allah taala. Awak cager, tapi hate keur puyeng kayusa. Pamikiran keur teu endah, hate kalut. Kira-kira eta datang moal ka pengaosan. Awak mah cager, ngan pamikiran urang teu cager. Pamikiran urang keur kacau. Pamikiran urang keur teu endah, ruwet we nu aya. Pusing nu aya. Kira-kira dongkap moal ka pengaosan. Moal. Atanapi pamikiran cager kambon, sehat pamikiran, teboga pamikiran maneh nama, duit aya, rokok aya, kain, pamajikan keur teu halangan, pokona mah plong be pamikiran, ngan bisul 7 tina jubur, kira-kira datang moal ka pengajian. Boro-boro rek datang ke pengajian diuk kita bisa ku sebab bisul teh ya. Ketika Allah saeutik be nyabut kanikmatan anu aya di diri urang, hulap rek ibadah, bener teu? Hulap rek ngaji, sang heuk nu aya. Makanya ketika orang dipasihan kanikmatan baik lahir ataupun batin, itu merupakan anugerah anu istimewa anu kedah disyukuri ku urang. Komo dina wengi ayeuna urang tiasa kekempelan babarengan dalam acara pengawasan. Mudah-mudahan ia ngajadikeun salah satu wasilah turuna magfirah ti Allah ka urang sadayana. Amin. Turuna keberkahan ti Allah ka urang sadayana. Amin. Turuna ampunan ti Allah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Insyaallah dina kesempatan ayeuna beribados rek saeutik nyaritakeun atanapi ngabahas perkawis masalah pan akidah atanapi pan tauhid. Jadi ilmu tauhid teh beraneka ragam arana. Pandang aya ilmu tauhid, aya ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin dan lain sebagainya. Seueur kabon. Naon tah penting kitu urang ngaos kana bab akidah. Apakah penting urang ngaos kana bab tauhid? Apakah wajib urang ngaos kana bab kalam kayaning ilmu tauhid? Ngan perlu digarisbawahi ku sadayana ibu-ibu, bapak-bapak. Sering kulibados disampaikan tina pengajian nu sanes mah ketika urang berbicara tentang bab akidah, ketika urang nyarioskeun kana bab akidah, bab tauhid, itu mual terlepas daripada 3 bagian. Jadi akidah teh kabagi, akidah teh kabagi 3. Ingatkeun, ketika urang ngaji bab akidah eta mual kaluar tina 3 pembahasan. Secara simpelna akidah teh kabagi sabaraha? Tilu. Akidah kabagi sabaraha? 3. Ingetkeun heulaanan. Ketika urang ngaji atanapi ngabahas bab akidah mual terlepas daripada 3 bagian. Dina harti akidah teh kabagi 3. Hiji nu dibahas akidah ilahiyah. Akidah naon? Ilahiyah.
Naon akidah ilahiyah? Suatu akidah anu pembahasanana hubunganana jeung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anu dibahas dina pan akidah bab sifat-sifat Allah eta dingaranan akidah ilahiyah. Hiji naon tadi? Akidah ilahiyah. Kedua, ketika orang ngabahas kana pan akidah mual terlepas daripada akidah nabawiyah. Hiji akidah ilahiyah anu hubunganana jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua akidah nabawiyah hubunganana jeung sifat-sifat para nabi. Anu katilu akidah sam'iyah. Naon akidah sam'iyah? Akidah sam'iyah teh keyakinan orang tentang habar-habar anu dicaritakeun ku Allah tina Al-Qur'an. Seperti mana? Seperti yakin teu urang aya surga? Yakin teu? Aya can ti dieu geus ka surga? Tapi percaya aya surga. Itu akidah sam'iyat ngaranna. Yakin teu ayana siksaan kubur? Pernah can ti dieu di kubur? Bahkan disiksa segala macam. Can aya tapi orang yakinkeun di kuburan teh aya siksaan, aya kanikmatan, eta dingaranan akidah sam'iyah. Digambarkeun ku Allah Ta'ala di Al-Qur'an berkawis masalah akidah sam'iyah seperti mana? Yakinna urang kana neraka anu sipadal urang can terang neraka teh doang kumaha. Yakinna urang ayana surga anu sipadal urang can pernah asup ka surga dan lain sebagainya. Itu akidah sam'iyat. Coba diulang deh, akidah tadi sabaraha? Hiji akidah ilah. Dua akidah dua akidah nabawiyah. Tilu akidah sawiyah. Sam'iyah lain sawiyah. Hiji akidah ilahiyah, dua akidah nabawiyah, tilu akidah sam'iyah. Akidah ilahiyah eusina seperti wujud, kidam, bako sampaikeun ka anggeus. Akidah nabawiyah eusina sidik, amanah, tabligh, tona. Akidah sam'iyat tadi anu geus dijelaskeun ku pribados tentang keyakinan urang tina hal-hal anu min amrin mughayyabah, tina perkara anu digaibkeun ku Allah Ta'ala. Seperti yakinna urang aya surga jeung neraka. Anu sepadahal urang can nyaho duang kumaha eta surga, duang kumaha eta neraka, tapi orang yakin percaya aya surga teh, aya neraka lantaran Allah ngabarkeun dina Al-Qur'an. Timbul keyakinan dina hati orang, itulah akidah sam'iyah. Tina akidah ilahiyah orang pesek deui akidah sam'iyah teh. Akidah ilahiyah teh sabaraha akidah ilahiyah? Akidah ilahiyah sabaraha? Teu nyaho. Nah ya kasamaran aing gitu nyaho. Nah ya kabalura aing bisa ge tanda tangan. Akidah ilahiyah eusina dimulai sifat wujud sampaikan sifat anu terakhir anu 20 sifat, anu wajibna 20, anu mustahilna 20. Akidah nabawiyah eusina aya salapan. Itu. Aya salapan, anu wajibna 4, anu mustahilna 4. Akidah sam'iyah tadi anu geus dibahas ku pribados. Tah samemeh urang ngalanjutkeun kana pembahasan, yuk urang nadomkeun akidah tersebut. Aya etan aya. Kadieu etan rambut. Adi ibu nu sok ngaji mingguan mah apaleun pasti nama. Ari al-qaidul
iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama aliman hayan sami'an basiran ayah belanggeng beda nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali bukti kawasa bukti nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana mu masalah lil hawa
wajta'adud ajzun wa karahah jahal maut somam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom a'ma abkam anya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa bodoh maut torek lolong jeung pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatana kizib khianat kitsman bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem sajabana ngeunaan teh ibu-ibu daripada ngalagu mending kene nganadom eta ngalagu mah teu ganjaran ieu mah ganjaran alhamdulillah di gentos batin tenanaun bari nyangu ngapalkeun wujud gitu. Bari nyeseh wujud gitu. Bari nyieunkeun kopi salaki wujud cek salaki lagi pamajikan yang wujud deui ngan wujud doang jangan nu apal bari ngapalnan bari ngangu bari ngaheeskeun anak pan wujud ki dambako gitu hees indungna. Tah eta ibu aqaidul iman akidah anu 50 insyaallah itu sadayana diterangkeun dikupas tuntas ala kadarna ngan moal geus kabeh pentang paling geus sifat wungkul. Tanu jadi pertanyaan palurah apakah wajib pikeun urang nguningakeun nganyahokeun belajar perkawis tina pan akidah kaening pan tauhid
Mangka di dia diterangkan ku Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dina kitab Tijanudur Rodi, sarah daripada kitab Al-Bajuri. Ieu kitab teh pantang karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Urang Banten, urang Indonesia. Apal ka Syekh Nawawi? Apal di mana, Bo? Jadi Indonesia teh ternyata ibu ngagaduhan ulama anu sangat istimewa, ulama anu sangat luar biasa. Saha nyeta Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani teh lahir di kota Tanara tahun 1800-an. Mentelepat 1813. Tingali tina biografi Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Bahkan Syekh Nawawi teh sempat ngajadi imam Masjidil Haram. Luar biasa. Itu. Tadi na ieu kitab diterangkan ku Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Saur Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka setiap jalma mukallaf. Wajib ka setiap jalma mukallaf. Mukallaf teh hiji baleg, dua berakal. Jelma bisa kasupkeun kana kategori mukallaf manakala ketika dirina hiji baleg, dua berakal. Ketika eta jelma baleg, dua berakal, maka kahitob ku hukum agama. Maka kaasupkeun kana hukum agama. Ketika hiji jelma baleg tur berakal, eta dingaranan jelma mukallaf ngaranna. Mangka ti dieu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani masihan statement bahwa wajib ka setiap jelma mukallaf, jelma anu baleg tur berakal, min dzakarin, baik daripada kalangan lalaki, wa unsa ataupun kalangan awewe, walau minal awami, sekalipun di kalangan jelma awam, jelma bodoh, walau abid, sekalipun seorang abid, wal khadam, sekalipun seorang pelayan. Wajib ke setiap jelma mukallaf, baik lalaki ataupun awewe, baik awam ataupun henteu, aya'rifa ma, dirina kudu terang, kudu nyaho ma kana sifat yajibu fi haqqihi ta'ala, anu aya anu wajib di Allah Ta'ala. Wajib ka setiap jalma mukallaf lalaki ataupun awewe, dirina kudu nyaho kana sifat-sifat anu wajib di Allah Ta'ala. Urang wajib nyaho sifat wujud, wajib nyaho dan sifat kidam, wajib nyaho sifat bako dan seterusnya. Wa ma yastahilu, begitupun sifat anu mustahil di Allah Ta'ala. Wa ma yajuzu, begitupun sifat anu wenangna di Allah Ta'ala. Ternyata hukum ngaji daripada bab akidah kambon wajib, bahkan ainian, wajib ain, wajib ain. Itu lain wajib kifayah lain, tapi wajib ain. Dina harti setiap jelma mukallaf satu persatu diwajibkan ku agama pikeun belajar ilmu akidah. Pribados wajib, pantang wajib, karosid wajib, kaambon wajib, dan seterusnya. Itu beda lamun jeung fardu kifayah. Ada fardu kifayah mah idza fa'ala ba'du saqata kharaj anil bakin. Ketika aya sawarehna anu ngalaksanakeun maka gugur pikeun kabehan. Contoh seperti nyolatan mayit. Nyolatan mayit cukup najan teu kabehan ge. Urang basisir misalkan aya dua anu wungkul, kadua imam nu nyolatan
cukup gugur dosa pikeun kabehan. Itu eta ngaranna fardu kifayah. Lamun fardu ain mah ka satu persatu diwajibkeun. Kartos insya Allah tegenan amat ya. Tak berarti kanyahuan ayeuna mah ku urang pantang bahwa belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid eta hukumna wajib. Maka ayeuna urang langsung kana pembahasan kayusa. Cek tadi bahwa wajib ka setiap jelma mukmin, wajib ka setiap jelma mukallaf, baik lalaki ataupun awewe, dirina kedah terang, kedah nyaho kana sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna yuk cek tadi bahwa geus ninadomkeun ku urang sadayana bahwa sifat anu wajib di Allah taala teh aya 20 sifat. Maka orang bahas anu pertama. Mana? Asifatul wajibatu. Sifat anu pertama al-wajibatu anu wajib ayana di Allah Ta'ala al-wujudu nyaeta sifat wujud. Maka orang yuk bahas sifat wujud. Bahwa wajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib hukumna bihaqqihi ta'ala dina zat Allah ta'ala al-wujudu naon sifat wujud dina harti Allah ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud non wujud ayat Allah ta'ala wajib kasifatan ku sifat ayat berarti Allah ayat Allah wajib ayat. Tanamkeun dina hate urang, tanamkeun dina sanubari urang, yakinkeun dina lerlung hati urang bahwa Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud. Artinya Allah wajib ayat. Ketika Allah wajib aya berarti Allah mustahil lantaran ayana wajib. Itu. Lamun hiji perkara anu ayana wajib berarti teu meunang teu kudu aya berarti eueuhna mustahil kana. Ketika hiji perkara dikatakan wajib kudu aya. Ketika hiji perkara dihukuman wajib kudu aya, maka perkara tersebut mustahil lantaran ayana wajib. Itu. Karti. Mual jejeroanan. Tina akidah maka bisa mual. Geus ka arti kitu enggeus. Itu. Lantaran istilahna pan kitu tina bab akidah mah lain diajak lain rek diajak mikir lain tapi rek diajak iman rek diajak yakin lantaran akidah mah urusana keyakinan itu beda jeung masalah fikih ali fikih mah cabang ieu itu jadi seueur khilafna itu seueur khilafna fikih mah itu misalkan contoh aya jelema keur salat Allahu Akbar. Saya tambah teh sidakep. Gitu. Leungeunna nya ngojor bae. Nu teu nyaho mah disalahkeun. Nu teu nyaho mah. Itu. Tapi jelema begitu Allahu Akbar. Biasana kan urang mah dimulai Fatihah teh Bismillahirrahmanirrahim sampikeun walal dolin. Gitu. Ayat itu sebahagian ulama sebagian madhab mah lain ti bismillah tapi mulaina ti alhamdulillah nan fikih eta mah itu artinya seueur khilafiyah seueur perbedaan lantaran furu ieu sedangkan tina masalah akidah mah teu aya khilaf dina arti musti ku urang ditanamkeun keyakinan dina hati urang terutama tina sifat-sifat wajibna Allah
ta'ala. Cek tadi bahwa anu nomor pertama sifat anu wajib ayatna di Allah ta'ala nyata sifat wujud. Artinya Allah wajib wujud, Allah wajib ayat. Ketika hiji perkara ayatna wajib temenang hente berarti eueuhna perkara tersebut mustahil lantaran ayatna ge wajib. Itu. Kertas. Insya Allah. Ayeuna orang koreksi. Naon sih sebabna dalilna anu mantak Allah Ta'ala wajib wujud. Itu saluran ayat-ayat makalah kieu ada wahbida dalil mardudun, pengakuan tanpa dalil eta tertolak Aisyah. Lamun ngaku-ngaku oh buktina atau bohong atau bantang ulah dipercaya. Itu ngaku-ngaku bebantang boga pamajikan tilu oh buktina bohong. Karak ngaku doang eta mah saya buktina percaya. Yuk orang susul dalilna anu mantak Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud. Artinya Allah teh ayat. Mana dalil anu nuduhkeun bahwa Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud. Wa dalilu ala wujudihi, dalil anu nguatkeun kana ayatna Allah Ta'ala wujudul alami. Cekmatan anu sejen mah hudusul alami, ayatna alam, ayatna makhluk ngajadikeun dalil kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatna jagat raya, ayatna langit, ayatna bumi, ayatna lautan dan lain sebagainya eta ngajadikeun dalil, ngajadikeun pituduh bahwa ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kieu ieu langit aya nu nyieun eueuh, aya nu nyieun eueuh langit. Saya tuh nyebut eueuh. Kieu bae sebagai gambaranna nu paling mudah. Kopi tah. Kopi ieu kopi anu seueur ti dieu aya nu nyieunna eueuh. Sanu nyieunna kabok. Ayo majikan anu coba digantikan ulah kabok lah. Kereueut eta kopi anu disediakeun aya nu nyieunna teu? Aya. Kaharti teu ku akal, kaharti teu ku urang, teu pugu-pugu eta kopi geus aya be eueuh nu nyieunna. Kaharti teu? Eta kopi teu pugu-pugu aya be eueuh nu nyieunna. Teu dijieun teu ku kaabo. Ku sasaha ge teu dijieun. Aya be eta kopi. Kaharti teu? Kaharti teu? Kaharti teu? Henteu. Segala sesuatu pasti butuh aya anu nyieunna. Gitu. Ujug-ujug misalkan aya be palurah tanpa proses anu nyieunna indung bapana. Kaharti teu? Kaharti teu? Tina naon kalau artina batu. Musti mana aya anu nyieunna. Segala sesuatu mesti kudu aya anu nyieun. Kopi moal ujug-ujug aya lamun eueuh anu nyieunna. Kue moal ujug-ujug aya lamun eueuh anu nyieunna. Langit bumi moal ujug-ujug aya lamun eueuh anu nyieunna. Berarti segala sesuatu eta butuh kanu nyieunna. Kopi butuh kanu nyieunna supaya aya. Kue butuh kanu nyieunna supaya aya. Dahareun butuh kanu nyieunna supaya berarti segala sesuatu butuh kanu ngayakeun, butuh kanu nyieun. Langit jeung bumi ngajadikeun dalil kana ayana Allah Ta'ala lantaran langit jeung bumi aya anu nyieunna. Sanu nyieun langit, sanu nyieun bumi, sanu nyieun laut,
berarti langit jeung bumi ngajadikeun dalil kana ayana Allah lantaran anu nyieun langit jeung bumi nyaeta Allah. Cek saha? Cek saha? Cek Allah dina Al-Qur'an. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Atapi dina ayat nu sejen itu Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi berikut saeusina. Berarti ayatna makhluk, ayatna alam eta ngajadikeun dalil kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran segala sesuatu ibu, segala sesuatu bapak musti aya anu nyieuna, mustahil ujug-ujug aya sorangan. Mustahil teu kaharti ku akal aya perkara eueuh nu nyieuna. Itu Mang Jomri aya anu nyieuna. Saha indung bapana? Itu. Pantang atuh puguh. Itu. Kambon atuh geus puguh. Jiga dage indung bapana buadak jasa. Itu. Jadi ayana alam timulai perkara anu leutik sampikeun perkara anu gede eta ngajadikeun salah satu dalil pituduh kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos insya Allah ngan sok timbul kaisa dina hate anu goreng, sok timbul dina hate anu goreng. Percaya mah percaya bahwa Allah teh aya. Ketika orang yakinkeun bahwa Allah teh percaya aya ku sebab naon? Ayatna sakabeh makhluk. Lantaran naon? Lantaran cek Al-Qur'an bahwa ayatna sakabeh makhluk teh eta anu nyiptakeunna Allah. Berarti Allah teh aya. Ayatna alam ngajadikeun dalil kana ayatna Allah. Teu maneh teu batur Mang Jomri. Sok aya salesek bae bisikan ti jurig kana hate. Percaya ayatna Allah. Terus sok urang mah nyeleketekan bae. Laju Allah di mana? Sok aya teh lak dina hate pertanyaan dong kitu balura. Urang yakin percaya bahwa Allah teh wujud, Allah teh aya. Ngan eta hate goreng teh sok mere pertanyaan anu lebih. Sok nanyakeun bae. Heueuh nya Allah aya. Ngan di mana ieu ayana Allah? Kau lamun ka laut eueuhan. Teu karunyaan ieu pangeran ka aing. Laju kitu bae pan. Sentimen ieu pangeran ka aing teu karunyaan pokona mah ka aing mah. Salat lagi kilo. Ketika urang aya geretes hate doang kitu nanyakeun di mana ayana Allah. Awas. Ketika aya hate doang kitu geretes dina hate urang nanyakeun di mana ayana Allah. Ingatkeun pertama eta bisikan ti setan. Bisikan ti setan. Nyebut setan ulah sok nampa beungeut babaturan. Eta bisikan ti setan pertama. Kedua, dina ilmu tauhid aya makulat-makulat, baik itu makulat mata, makulat ayeuna anu teu meunang ditanyakeun ka Allah. Seperti mana? Seperti nanyakeun di mana ayana Allah. Eta dina ilmu tauhid mah lain pertanyaan. Kaduana teu meunang nanyakeun doang kitu ka Allah. Teu pantes, teu layak nanyakeun di mana ayana Allah, teu pantes. Gitu, teu layak. Eta misalkeun nanyakeun di mana ka Herdi Karak pantes bae. Gitu. Di mana ka Ambon pantes bae. Tapi ketika nanyakeun di mana ayana Allah dicacat teu meunang. Teu meunang urang nanyakeun di mana ayana Allah. Dua itu. Jadi teu meunang doang kieu sok aya bahasa kieu eta. Peribadanan ngaranna sok ngabanding-bandingkeun antara
hablum minallah jeung hablum minannas kayak sa. Seperti mana? Utama mana cenah? Salat jeung ngilikan nafkah jeung pamajikan jeung keluarga. Heeh. Aing mana jeung salat ge sarua bae ibadah. Mana atuh ka laut. Ngilikan nafkah anak pamajikan. Jadi ngabenturkeun antara ibadah nu hiji jeung ibadah anu hijina. Anu sabadalan anu sipadal eta mah lain pertanyaan sabenerna mah. Itu. Sabenerna lain pertanyaan tapi ngabenturkeun dua kewajiban. Ingatkeun bahwa kewajiban seorang hamba hiji hablum minallah, hubungan antara urang jeung Allah, dua hablum minanas, hubungan antara urang jeung sesama, baik itu keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Teu bisa dipilih salah satuna henteu. Musti saduana kudu beriringan. Itu. Jadi sebenarnya eta mah lain pertanyaan, itu ngabenturkeun antara dua kewajiban anu dituntut saduana urang supaya dilaksanakeun. Jadi ulah kayak mau ulah nanya gitu. Itu utama mana salat jeung makaya maraban anak pamajikan, lain pertanyaan eta mah. Tapi ngabenturkeun kana dua kewajiban. Ingatkan, itu kewajiban urang jeung Allah, hubungan urang jeung Allah atuh kudu tersambung dengan baik, ataupun hablum minanas, hubungan jeung keluarga pun kudu tersambung dengan baik. Teu bisa dipisahkeun ku urang teu. Doang kieu kena. Mending dahar mending nginum. Hah? Mending dahar mending nginum. Kira-kira eta pertanyaan lain. Hah? Ketika orang diberi pilihan mending dahar ta mending nginum. Heeh, eta pertanyaan lain. Hah? Jalain. Atau titah milih dua perkara anu pokok. Atau moal bisa. Itu. Jelema titah milih antara dahar jeung saduana ge urang butuh, teu bisa dipisahkeun. Begitupun teu bisa urang mana anu utama antara salat jeung ngilikan nafkah keluarga, mana anu utama ngaji jeung ngilikan nafkah keluarga. Artina saduana wajib musti kudu dilaksanakeun. Itu. Jadi salah besar ketika ngabandingkeun antara kewajiban anu dua tersebut. Sanes pertanyaan eta mah pantang. Itu kayak ulah nanya gitu deh nya. Itu. Nah, ketika ayat timbul dina hati orang yakin bahwa Allah Ta'ala aya wajib Allah teh kasifatan ku sifat wujud. Ngan setan nga-SMS ka urang, setan nga-WA ka urang, setan nga-DM ka urang. Cek setan dina hati urang, Allah teh wajib aya. Ngan Allah di mana? Ingat, pertanyaan tersebut teu pantes, teu layak ditanyakeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkeun pamikiran doang kitu. Kurang penasaran keneh. Dijawabanku Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ketika setan ngabisikan kana hati anjeun doang kitu, nanyakeun di mana ayana Allah, tekadkeun dina hati la ya'lamullaha illallahu. Teu aya anu terang di mana ayana Allah melainkan Allah sorangan. Cukup. Teu nyaho moal aya anu nyaho, moal aya anu terang di mana ayana Allah terkecuali Allah sorangan. Kartos. Insya Allah. Kayak diberi gambaran ku prebasati. Ieu cai naon? Cai aqua. Yakin teu dina cai aqua aya vitaminan? Hah? Ieu kasebutna aqua teh aya cai aya vitaminan, aya mineralan ya. Kasebutna aya mineral. Atanapi ulah aqua burung. Ganti kue. Iya kue dina kue teh yakin teu aya vitaminan palura? Ya? Yakin. Aya vitaminan bener? Bener aya vitaminan? Aya tunjukkeun doang kumaha vitaminan. Katempo teu? Tapi aya. Katingali teu? Vitamina katingali teu?
tapi aya. Henteu setiap anu aya kudu katingali bae. Ulah-ulahkeun keur nisbat ka Allah, keur nisbat ka vitamin bae ge anu aya dina kue. Urang yakin ieu kue teh aya vitaminan. Percaya bahwa kue teh aya vitaminan, tapi teu katempo ku urang. Duang kumaha buah vitamina. Bener teu? Apalagi keur dinisbatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin urang ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajib kasifatan ku sifat wujud ngan wujudna Allah teh itu wujud zati mutlak anu ayana estuning ku diri pribadina, sehingga wujudna Allah ta'ala ke diteruskeun tina sifat mukhalafah lil hawadisi. Ayatna Allah mah teu sarua jeung makhlukna. Intina yakinkan, tanamkan dina hati orang bahwa Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud. Artinya Allah Ta'ala aya. Naon buktina? Ayakna langit, ayakna bumi, ayakna laut, ayakna gunung, ayakna sakabe makhluk. Eta ngajadikeun bukti kana ayakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran naon? Mustahil setiap perkara anu aya anu nyieuna. Mustahil. Motor aya ku sebab aya anu nyi, kopi aya ku sebab aya anu nyi, HP aya ku sebab aya anu nyi nyieuna. Segala sesuatu butuh kanu ngayakeun, musti kudu aya anu nyieuna. Maka ayana sakabe makhluk eta ngajadikeun dalil kana ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan kadanan doang tadi, ketika hati orang nyiliksikan, hati orang gumartes nanyakeun di mana ayana Allah hiji, pertanyaan tersebut teu pantes, teu layak ditanyakeun ka Allah. Kadua, mual aya anu terang di mana ayana Allah terkecuali Allah sorangan. Yakinkeun dina hate teu aya anu terang di mana ayana Allah iwal ti Allah wungkul. Beres sakitu guys. Itu mual pertanyaan kadi itu deui. Itu mual aya pertanyaan kadi itu deui ketika urang ngayakinkeun teu aya anu terang di mana ayana Allah melainkan Allah wungkul. Kartos insya Allah atuh geus jam 10, biasana jam 10 beres. Eta kana sasifat bentang. Bari diringkes deui. Henteu papanjanganan ka ieu. Itu papanjangan aing anu capek doang ka arti moal. Intina sangatlah penting orang ngaos bab akidah. Kemardi ieu mah masalahna keyakinan, masalahna keimanan. Sedangkan keimanan teu bisa tawar menawar. Ngajadikeun pokok pondasi pikeun salametna urang dunia sindareng akhirat. Manakala iman urang endah, manakala keyakinan urang bener, manakala keyakinan urang sesuai jeung keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kuari mapan ibu gitu. Teman eta batur pasti pribados terang. Saya lagi sok sering mukaan HP, ningali pengajian dina HP, komo lamun tina bab akidah. Lamun teu ngaji doang kieu inggis. Itu kesebabna kusebab paham-paham ribla, paham-paham Wahabi dan lain sebagainya. Dina HP mah geus seueur. Lamun urang teu ngaji doang kieu moal bisa milih-milah ke mana nu endah, mana nu henteu, mana akidah anu bener, mana akidah anu henteu. Dulu itu Nasirul Ummah, itu pelopor daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saha nyata Imam Abu Hasan Al-As'ari. Eta Imam Abu Hasan Al-As'ari pernah debat jeung anu ngajadi di guru. Nah, saha Imam Al-Jubai. Itu Imam Al-Jubai mah pamikiranna Mu'tazilah, padahal guru daripada Abu Hasan Al-As'ari. Ketika geus kuat akidahna, kuat keyakinanana, antara guru jeung murid teu saakidah pisah. Gitu. Lantaran teu saideologi pantang. Gitu. Lantaran pan lamun ketika
tina akidah mah tina pan tauhid ahlus sunnah wal jamaah ngarujukna kana dua ulama besar. Hiji Imam Abu Hasan Al As'ari, dua Imam Abu Mansur Al Maturidi. Eta nasirul ummah fi fanil akidah, itu penolong umat tina pan akidah. Itu lamun tina pan fikih mah atuh seueur aya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli. Begitu perdebatan seueur sami dina fikih pun. Ketika perdebatan antara Imam Romli jeung Imam Ibnu Hajar saha nu diutamakeun? Ketika perdebatan antara Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i saha anu diutamakeun? Gitu. Sedangkan tina bab akidah mah mesti urang satu arah lantaran imam bab keyakinan. Intina tanamkeun dina hati urang akidah anu 50. Pertama tadi urang yakinkeun dina hati bahwa Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat wujud. Nan wujud hartina Allah Ta'ala ayat. Mana dalilna? Hadihil alam, hadihil makhluqat wujudul alam, hudusul alam, ayatna alam timulai aras sampaikan ke sijin, timulai perkara anu leutik sampaikan perkara anu gede, eta ngajadikeun dalil kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulantaran naon? Segala sesuatu anu aya musti kudu aya anu ngayakeun. Ayana langit butuh kanu ngayakeun, ayana makhluk butuh kanu ngayakeun. Saha anu ngayakeunana? Tingali dina Al-Qur'an. Nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos insya Allah mudah-mudahan sifat anu awal perkawis masalah sifat wujud sing aya manfaatna sok sanaosa alit kumargi waktos atau biasana jam 10 matu anggeus lewat jam 10 BPRT lembur atau lain bahasa lembur mah. Jadi adat lah ibunya itu lamun pas giliran pribados mah gitu jarang lalagaan itu paling gitu lalagaan saeutik gitu ngaji begitu bari jeung teu arti gejor teuing itu lantaran ibadah anu paling istimewa teh ngaji. Ku sebab urang mah salat bari ngarokok batal, salat bari dahar batal, tapi ngaji bari ngudud bari ngopi ganjaran bae. Alhamdulillah. Makanya ulah eureun urang datangan pengajian. Kayak malam Jumat di Al-Bahariyah, yuk urang dieu kabeh ka ditu grus. Rek ibu-ibu na teuing. Kabeh dirit kunaon bila perlu mah. Kitu nya. Itu rek ibu-ibu na bapak kabeh urang ka Al-Bahariyah. Kayak begitu datang gitu ka dieu deui. Bila perlu urang ke ka masjid, kabeh ka masjid. Ngan kula mah jarang. Sakitu meureun anu tiasa kapihatur. Anu tiasa disampaikan ke pribadi mudah-mudahan sing aya hikmahna sing aya manfaatna khutbah sapada makadar candak anu manfaat tinggalkeun anu madarat sakitu anu tiasa disampaikan kirang langkung nyuhunkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.